Mitra sadaya alhamdulillah Mangjaya tiasa mancen tugas deui. Urang teraskeun hanca dongeng anu parantos katuna. Dongeng enteng judulna Sangsara Alatan Harta karya Mang Sastra. Mangjaya minangka juru dongeng ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka para mitra sadaya. Mudah-mudahan para mitra salamina aya dina ginanjar kawilujengan. Langsung saur bahe carek dina mang dongeng keunye dongeng kirang nyugemakeun hapunten para mitra sadaya. Dongeng enteng sakali di judulna Sangsara Alatan Harta karya Mang Sastra. Dongeng ieu parantos dugi kanalika ngadongengkeun perkawi Samsu putrana Ibu Susi. Kumaha talajakna Samsu mangga urang teraskeun di hanca dongeng nu judulna Sangsara Alatan Harta. Urang tuna carita kaayaan Samsu. Urang dongengkeun narti hiji budak parawan anu ceuk paribasana geulis kawanti-wanti endah kabina-bina. Da memang bener parawargi sadaya aya ayeuna mah teu aya saresna manu geulis kawanti-wanti endah kabina-bina teh jajar pasar begitu seueur nama. Ngan memang sok aya kalana kumargi. Dipulas ku bangsa kosmetik itu jeung ieu anu antukna moronyoy kabina-bina tapi keur narti mah estuning bawana ngajadi geulis lain pupulasan. Memang ieu teh leres pisan narti geulis lain pupulasan. Ayana di hiji kulawarga nu kasebutna katentrem oge nyata Bapak Karta sareng Ibu Karta linggih di hiji tempat nu katelah lemah neuneut anu kawengku ku daerah Cicadas Bandung. Tempat anu gegekna kabina-bina di mana warga-warga masyarakat dinya kacida pisan seueurna. Da memang seueur jalmi nu betah sok sanajan kahirupan di dinya. Mun hujan kacida becekna nya kitu deui dina kaayaan halodo ngebul luar biasa. Panasna panas luar biasa. Keur mah Bandung ayeuna geus heureun ku tangtung. Kulobana bangsa pabrik-pabrik jeung sajabana nimulkeun panas luar biasa kulantaran ngaltina pabrik ngaluarkeun hawa terutama tina corong-corong anu ngaluarkeun haseup nimulkeun hawa panas jeung deui akibat tina loba pabrik teh cai-cai nu di jero sumur leuwih lila beuki lila nyaatan meureun mana kitu ge kasedot atawa sahanteuna bae jatah cai teh disedotna teh ku pabrik. Para mitra harita narti bebeja kanu jadi indung jeung bapana perkara aya maksud kulantaran jeung babaturan sakolana rek ngayakeun piknik ka kota Lembang ka Gunung Tangkuban Parahu sabada ti Gunung Tangkuban Parahu rek terus ka Maribaya cenah itung-itung salametan pedah sakelasna teh narae kabeh. Para wargi harita nu jadi indungna tuluy nyarita reka mana tuh narti piknik teh ibu bade ka Lembang sareng rencangan sadaya ka Lembang nya apa ge kungsi baheula ka Gunung Tangkuban Parahu tuluy ka Ciater ka Subang sanes apa narti mah sareng rencangan teh sanes ka Tangkuban Parahu teras ka Subang namun di Tangkuban Parahu wangsul deui teras ka ieu ka Maribaya. Oh Maribaya punya ngaliwatan Cikidang meureun da ka Maribaya mah manawi da abdi mah terang apa narti mah punya ngan ka adewe atuh rek piknik mah pang-pang nama makal rada gede jeung babaturan loba meureun awewe jeung lalaki. Sumuhun Pak sakelas kitu sadayana ngariring. Oh nya syukur teu naon-naon nggak siap-siap gitu rek piknik isuk teh narti teh parantos ibu dah dan teu seueur naon-naon mung ieu mah etang-etang naon teh hiburan wae gitu salametan atanapi kumaha kitunya pakaulan peda naik sadayana ibu lain narti rek nginep di ditu teu moal ibu tangtos pasosonten ge mulih deui tangtos abdi parantos dongkap narti di dieu pasosonten teh nyatina naon atuh ari teu meuting mangan
Ibu mah hariwang ieu lamun rek meuting teh bisi kumaona maklum panarti teh sifat awewe sing percanten atuh ka abdi Ibu dan arti kita moal sabios-bios ieu terang kana naon-naon anu dilarang sareng naon anu kedah dilampah kitu tah syukur ari kitu mah yeun arti hari kolot mah ieu nya bakat kunyah kanu jadi anak teh jadi siga nu rewel ngecebrek we nyarita ieu teh bakat kunyah kanu jadi anak da kasade ya atuh ngabejaan nalin ka anak sorangan da anak batur mah moal kolu ku apa jeung ku ibu dibejaan kuliak inung jeung bapana nyarekan meureun tah kulantaran kanarti nu jadi anak bapa jeung ibu pesen lantaran arti teh geus masa rumaja sedengkeun masa rumaja ieu ngarupakeun masa pancaroba keur jelema mah pangpangna awewe teu awewe teu lalaki sarua we kita dina masa pancaroba ieu teh urang kudu bener-bener bisa hartina teh mikir anu leuwih jero lamun rek ngahareupan masalah-masalah nu kumaha bae we kudu dibeuweung diutahkeun dipikir dibulak-balik lantaran lamun geus kajadian bari jeung mawa kacilakan ke urang mah nya hartina mah badan we nu katempuhan aya paribasan nafsu nu mata kaduhung badan nu katempuhan ieu teh lain teu salah-salah teuing narti kahartos apa narti ngartos pisan karena cariosan apa nu nembe disebatkeun dieu nya syukur atuh ari kitu mah nya meureun siap-siap apana jeung bere ongkos sakalian nya teu naon para wargi teu kedah digambarkeun dina kaayaan piknikna antara budak sakola teh kacida pisan gumbirana sok sanajan kitu masih kena diaping ku guruna balik kelas guruna tanggung jawab bisi aya naon-naon sahanteuna bae manehna ngidut tanggung jawab nu matak sok sanajan kumaha bae oge tetep diaping di jaring para mitra anu mulia kocapkeun ayeuna urang dongengkeun Nugraha alias Nunu Nugraha anu harita keur nuju ka kota Bandung maksudna mah cenah rek neangan laratan jeung rek neangan sahanteuna we neangan pagawean susuganan manggih pagawean kulantaran geus lulus di sakola di kelas 3 SMA teh para mitra sakumaha beja tinu jadi indungna yen manehna kudu nepungan heula Bahsuma nu aya di Cimalaka ratu para wargi sadaya harita keneh oge manehna anyog ka Cimalaka nyata kabawahan Sumedang tidinya jerut manehna turun tina beus teh sawada turun manehna nuju ka hiji jalan satapak anu dituduhkeun kudu jadi indungna nurutkeun katerangan waktu ngobrol di Kuningan teh lempang nuturkeun eta jalan teu lila manehna anyog ka hiji warung leutik minangkana mah kios meureun di tengah kampung teh manehna handap asor bari nanyakeun bari rengkuh pisan kana boga warung punten ibu bade tumaros aya naon ujang ieu dupi ibu uninga kitu ka ieu panglinggihanana Abah Suma oh Abah Suma eta beulah dinya jang tah deukeut tah tinggal leumpang we nya lamun geus ngliwatan galang sawah tah nuju ka beulah kenca lantaran Abah Suma mah nengang imahna atur nuhun atuh ibu mangga atuh kacida pisan bungangangna pikeun Nunu anu meunang katerangan tinu jadi nu boga warung teh kieu di mana Bahsuma geus deukeut tegaplah geuning neangan teh kulantaran kateranganna jelas tur jalan-jalan kudu disungsina jelas jaki jadi teu kudu ripuh teuing neangan di mana panganyrekanana Bahsuma kocapkeun para mitra sadaya Bahsuma harita teh duaan jeung Ambu Suma dina kaayaan geus kolot piumureunana geus paribasana tunggang gunung lamun panon poe teh mah geus mengok ngulon lamun dina bulan teh mah dinggang di bulan Desember meureun sakedeung deui bakal tutup taun nah bakal megar atanapi henteu geus tantos sifat manusia mah moal megar namun dalah dikumaha ari tos dikeresakeun ku Maha Kawasa kenah panjang umur mah
Santuna bae tetep we panjang umur bari jeung jag-jaguar ringkas. Sok sanajan umur parantos sepuh, harita Abah Suma sareng Ambu Suma estu ningkat cida pisan jag-jagna, malah keur ngobrol ngaler ngidul. Bah Suma bari jeung kelepus udu daun kawung. Malah Ambu Suma nyata nini Suma teh harita teh para wargi sadaya bari jeung nyesi nigucal gicel sisig teh dipinah-pinah tidak waos anu belah kenca ka waos anu belah katuhu kitu jeung kitu we bari gumage moal bari jeung ngobrol. Heuh abahna urang teh geus sakieu kolotna ieu. Nah kumaha atuh urang teh nya ieu teh? Oh nah kumaha kitu ari manehna teu pupugu ting tunyu tanya teh make kumaha segala rupa. Geus kolot mah kolot we. Nah bari sarasana teh urang mah karingan-tingan ti dawu sakedeung deui urang mah lamun geus hartina mah dipenta kudu kawasa nyawa kudu anterkeun hartina urang kudu mulih ka jati pulang ka asa sakitu nu didaguan ku urang mah barina oge deui daguankeun. Heuh bener atuh dah karasa ye urang teh geus kolot umur ngolotan panyakit nambahan jeung pohoan sagala rupa kami teh ye abahna. Punya wajar we tu pohoan mah teu nanaon ieu. Lain inget wae ye kami teh. Ka ieu hanya titin cenah kumaha cenah bejana manehna kungsi ulin atawa ini kakuningan teh mending geus mang tahun-tahun teu beja teh carita. Jeung deui budakna kumaha deui nya tah budakna teh saha ngaran teh harita teh? Oh ngaranna teh Nugraha. Malah di neneh-neneh nama nunu ponok nama gitu menang kami harita teh mere ngaran teh. Kami mah inget wae mending ngalangkang yeuh dina mata. Dina kongkolak mata teh ngalangkang. Buah-buah aya naon-naon ieu nya. Can ge beureum mun nyepah teh mah. Can ge lila ngobrol ngadongengkeun perkawis titin sareng anakna nu ngaran Nunu Nugraha. Ana harita teh aya nu pupuntenan uluk salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mahalingi saha tu teh nya. Bari harita teu loba catur kojengkang teh. Babah Suma ngadeukeutan kana panto teu lila kolotrak kunci panto dilaan berai panto moka manehna rada ruas lantaran aya hiji jajaka ngajanteng di hareupeun panto. Ai bade aya pikir saeunaon ujang kayu ka aki ka dieu. Aki abdi bade tumaros dupi aki teh nu wastana Abah Suma kitu. Ai nya ujang bener. Aki Suma ieu teh di dieu teh jeung sini ni tadi dieu. Aya saha aki-aki? Ieu pugu aya sema geuning budak ngorak asepna keur keke. Ya batu ka dieu rek aki mah yap ka dieu. Bari harita teh para mitra sadaya Aki Suma tuluy asup ka jero gek diuk dina amparan. Da amparan mah sayagi salilana oge. Sila rekep naker bubuhan kolot zaman baheula para wargi. Dina sila teh beda jeung budak zaman ayeuna. Ayeuna mah budak sila teh meni geus eleke sekeng bakat kucangkeun. Ih, meus-meus sila tutug, meus-meus nya ngunyar lamar, kadang-kadang sing sireumeun kulantaran tara biasa sea. Ari di bawah sila teh tungtungna teh eleke sekeng. Aki Suma harita rada leuwas, langsung bae nanya kanu jadi sema. Ke ujang kasep yu. Aki mah rada helok pugu. Kuayana si ujang sumping ka dieu. Kaya naon ieu teh? Pang-pangna si ujang sumping ka dieu teh naha bade milari aki teh perkawis naon ujang? Aki ogen ini sateu acana abdi nyangakeun silaturahmi. Atuh bilih abdi tumorojog tanpa rarapan ka dieu. Ceuk paripaosna, hapunten bilih ngajantenkeun rengat manah ka aki. Ngajantenkeun hartosna mah ngaganggu ka aki hapunten. Henteu ujang henteu. Aki teh teu asa kaganggu nganu jadi helok teh. Nah saha na jenengan teh atuh? Upami asal ti mana si ujang kasep teh? Nya kitu deui bade angkat ka mana? Bade naon kitu tah? Sareng aya pikir saeunaon kitu pangna nepangan ka aki teh. Cek Aki Suma
talete na karenanya haritakan Nugraha Nunu tuluy ngajawab Aki rawuh nini atuh salaras nama upamiku abdi diterangkeun rupina Aki amut kene sareng nini kajami anu namina Titin atau napinyi Titin nya ujang kasep nini teh inget biar ge diobrolkeun ku si nini teh Nyi Titin anu aya di dieu di Kuningan teh cenah bejana di Kampung Manis cenah bejana teh sumuhun nini tak eta teh salaras nama pun biang astagfirullahaladzim la ilaha illallah ke jadi ieu teh aduh Aki nepi ka istighfar ieu teh anakna Nyi Titin leres Aki abdi nu namina Nugraha Gusti nu Maha Agung nuhun Gusti geuning abdi ditepangkeun sareng pun incu gabrug malah para mitra sadaya nini suma ngagabrug kajang Nunu aduh geuning ieu teh incu aduh syukur kasep bubuhan dan ini jeung Aki mah geus rarempo teu bisa ka mana-mana syukur barudak ngora daratang mah syukur syukur kumaha bejana cenah ieu indung hidup kumaha cenah bejana nya kumaha cenah bejana ieu tuang ibu kumaha kasep nah aya dina kaayaan sehat kitu dah alhamdulillah Aki oge nini pun biang danget ieu teu kirang sabios-bios sareng titip salam dipun biang kan ini rawuh ka Aki syukur katarima kitu salamna nya syukur aduh katarima kitu syukur didoakeun jeung deui syukur aya dina kaayaan sehat-sehat mah ke ari si ujang kasep teh bade aya pikeun naon ieu pangna ka Aki jeung kan ini teh ieu we Aki oge nini teh sanes pangna abdi ka dieu teh aya kapriyogian kitu tah nyai syukur nini atuh kali itu mawa cai atuh kali ya tilu cangkir maka dia urang bari ngarinum ngobrol teh lain ieu mah hayo we kating harulang hawa posisi ujang kasep panginten makaning tebih ti Kuningan ka dieu teh aya ngarot meureun halawab sabioski tong ngarepotkeun teu ujang teu ngaripuhkeun keun we da di nini ge aya cai-cai teh mah jeung ieu jeung kulup hui lumayan harita mah nini suma tuluy init kapawon harita para wargi sadaya telila geus mawa deui cai tilu cangkir malah digigirna teh dina baki disadiaan make jeung aya pan hui oleh segala rupa saterusna atuh der ngobrol deui tiluan kacida pisan sonona Abah Suma katut ambu Suma anu ayeuna mah kasebat nini jeung Aki Suma teh sok sajan pernahnya buyut parawargi sadaya kadinya teh kulantaran atuh anu pernahna nyebut Aki mah jeung nini teu aya sanes Iwati Nyi Titin sedengkeun pan ieu nu ngadeheus ka anjeunna teh Iwati anakna Nyi Titin tapi cenah kagok nyebutkeun keun bae nyebutkeun Aki jeung nini oge ke kasep ujang ieu hari Aki teh bade area tumaros kasep teh atuh nah bade aya pikir saeun naon tumaros ka Aki teh susuganan atuh Aki hartina mah bisa nulungan ka nu kasep nya ite pan tunggal incu kene meureun ieu nu ka dieu teh Aki salaresna mah abdi teh parantos munut kanu janten ibu nyata kapun biang gaya sanes kumargi saemutna abdi Aki abdi teh sakola mah lumayan namun parantos lulus ayeuna teh sok sanaos kitu teu tiasa neraskeun hanca sakola kumargi abdi teh dina hartosna mah pakeunana teu aya namun sok sanaos kitu abdi ngaros bagja masih tiasa hartosna mah lulus ti dina ujian sakola SMA
Wah syukur ujang syukur kasep lamun geus lulus mah aduh aki gena neda ka maha kawasa susugaran ka rupa ujang teh leuwih maju deui kitu tah ke jadi ai geus lulus sakola si ujang balik ka mana ieu teh tah kitu nu mabi sabada abdi lulus di sakola abdi kedan raskeun lalampahan margi tangtos abdi moal ngulibak we cicing di lemur nyaeta ngilu kanu jadi kolot abdi teh hoyong maju saperti Saneski pada majeng namun abdi hanya kal teu tiasa majeng namun sok sanos kitu abdi sautre ka pola teu aya di jarana iwati hayang maju teh kedah pindah ka kota Ageun sareng deui aki nu janten emutan abdi teh teu sanes kumargi abdi pisaprak ku braga alam dunya bari jeung inget abdi teh saprak inget kitu tah teu acan pernah abdi narima hiji kanya tinu jadi kolot nyata nu jadi bapa tak ieu nu mawi barang abdi naroskeun ka pun biang teu kerseun ngawaler malah kedah naroskeun ka aki cenah anu aya di dieu mugi-mugi aki tiasa ngawaler sareng tiasa nerangkeun perkara nu aya patula patalina sareng pun bapa kitu tah priyogina maki. Waduh, jadi si ujang kasep teh meureun maksudna marek niangan laraatan meureun ieu teh nya kitu oge disebatkeun tiasa ki nya syukur kasep syukur jadi dina ngon-ngoning hidup merek niangan laratan teh meureun kudunya hayang nyaho kanu jadi bapa saha-sahana kitu meureun nya leres ki daina kieu akhir ngobrol perkara anu jadi bapa hidup memang kasep budak hartina mah teu nyaah kanu jadi kolotna nyatana inungna atawa bapana dosa kasep lantaran urang teh moal gubrag ka alam dunya lamun eueuh inung jeung bapa lamun urang teu nyaah kanu jadi inung jeung bapa aduh kabina-bina teuing sedengkeun kanya inung jeung bapa taya wates wangeunna kasep taya watesna diukur ku legana lautan ge masih keneh lega kanya inung jeung bapa diukur ku jangkungna langit masih keneh jangkung keneh kanya inung jeung bapa diukur ku ngajung kiringna gunung ceuk paribasana gunung Campo Mas ujang masih keneh ngajung kiring keneh kanya inung jeung bapa jadi lamun urang teu nyaah kanu jadi inung jeung bapa teh asa piraku kasep dayeuna meureun aya kreuteg dina hate hidup di mana engke isuk baring supagi lamun papanggih jeung nu jadi bapa bari urang teu nyaho atawa santeuna bae heug nimulkeun kagorengan atawa teu ngupama kanu jadi hiji jelema padahal eta teh nu jadi bapa urang meureun bisi pareumeun obor hidup teh kitu meureun nya leres aki janten abdi teh sanes pangna kitu teh abdi teh hoyong terang saha nu janten bapa abdi kumargi ibu mah tetep teu ngawartoskeun mama hartosna pun biang mah teu ngawartoskeun nya teu naon-naon meureun mana kitu ge hidup teh menang pangjurung tinu jadi kolot nyaeta inung hidup yen kudu ngadatangan ka dieu ka aki sangkan aki hartina menerangkeun disanu jadi kolot-kolot hidup atawa inung bapa hidup ai inung mah geus nyaho meureun jadi bapa meureun nya lereski meni geus teu sabar pikeun nu graha harita ceuk paribasana jiuk ge eleke-seke lir bujur aseupan we tegenah cicing hayang ngadenge saha nu jadi bapana anu memang anu ngayugakeun manehna kumlar gubrag alam dunya perantara anu jadi indung para wargi sadaya ieu teh teu aya sanes iwati rahmat atapi kamurahan Gusti Allah nu maha kawasa nu maha welas tur maha asih para mitra sadaya teu lila atuh harita aki suma muka deui carita nuluykeun caritaan tadi di antarana caritanana kieu no kieu kasep ke sameme aki nerangkeun saha-sahana nu janten ibu ada wajeng janten ramah hidup aki terek tumanya
ke ai hidup teh ngaran teh poho deui aki teh. Saur pun biang manami abdi teh pakeng maparinti aki saurna teh. Oh, poho deui aki teh geus inget ayeuna mah. Alah, eta mah da ujang biasa aki pohoan kitu tah. Oh, aduh dah geus kolot aki kolotna teu pikun ge untung kami teh dieu manehna. Para wargi sadaya tuluy atuh harita api suma ngahulang siga nu nginget-nginget kajadian waktu baheula. Barang geus ngahulang bruh breh kajadian teh naremongan deui sing sakur anu rek digamarkeun ka Nunu Nugraha. Para mitra sadaya salajengna sakumaha nu digambarkeun tadi dina dongeng. Atuh aki suma tuluy nyarita diantarana nyaritana kieu. Oh Kasep, lamun hidup hayang nyao laratan nu jadi kolot. Nyaita bapa hidup ku aki urang dongengkeun. Ari hidup teh sabenerna mah nyaita anak hiji sudagar beungar Kasep nu katelah nyaita Juragan Mansur. Tah eta Juragan Mansur teh panglingihana teh di daerah Majalaya. Baheula teh samalah Juragan Mansur teh kagungan harta bana kacida surna, kagungan pabrik sagala Kasep Juragan Mansur teh kitu. Da ayeuna anu jadi persoalan di antarana bae Juragan Mansur teh duka di mana panganyerkanana ayeuna. Naha masih keneh di Majalaya. Naha parantos di mana? Naha masih keneh buka pabrik kain kitu tah. Naha henteu tah aki nepi ka ayeuna burang puguh heueuh laratan kitu dah Kasep. Oh, kahartos ki. Janten abdi teh putra Bapa Mansur. Nya, putra Juragan Mansur. Perkawis nami pun bapa parantos disebatkeun. Ku aki atuh manawi aya patula patali sareng nami-nami sanes. Ke aku aki urang jujut deui geuranya. Ari Juragan Mansur teh nalika kapungkur masih kene anom kitu tah nuju jajaka jeung bujang kawin ka indung hirap nu katelah nyititin. Ari nyititin teh anakna munah. Da ari munah teh jadi sifat alo ti aki mah kitu. Ngandeuketna teh sifat alona ti nini jadi alona nini nyimunah teh. Nyimunah boga anak nyititin kawin nyaeta ka anakna Juragana Tadikarta nu katelah Cep Mansur. Juragana Tadikarta kagungan putra nu katelah Cep Mansur nyapruk atuh dikawinkeun. Ngan teuing aya hubungan baheula nama aki mah teu nyaho. Ngan ceuk beja ceuk carita ai Juragan Mansur Juragana Tadikarta teh jalma nu berat beunghar. Kakayaanana bro di juru bro di panto ngarayah di tengah imah. Jelma berat beunghar kubana anu ceuk paribasana saliuk beh we kitu tah Kasep. Kahartos aki atur nuhun aki parantos maparin gambaran ka abdi. Dah syukur ari hidup geus ngarti mah meureun di mana besok baring supagi hidup papanggih jeung eta ngaran. Meureun sahanteuna bisa timbul pancakaki. Eta mah kumaha we carana maneangan mah kumaha hidup daki wa kisah kieu kakolotanana. Gan pepeueuh ceuk aki ulah wa kamiang ka Bandung. Ayeuna mah cicing we di tempat aki heula nya kurang leuwih saminggu. Keur mah aki teh sono jeung ninina deui teh sono ka hidup. Nah tu lain jeung mak ka dieu teh hog bawa ka dieu sakalian nganyang ka aki. Mun itu beja teu carita ta eta mah hidup.
Sumuhun Ki rupina bae sibuk pun biang teh kumargi sahanteu nawe janten nya janten tukang goengan kitu icalan disuhun samali ayeuna mah alhamdulillah Ki parantos kagungan warung di jero lembur teh. Oh nya syukur ari aya dina kamajuan mah hartina hirup dina kaayaan genah kitu teh aya bahan pikeun hirupna syukur kasep syukur eta pisan didoakeun ku aki beurang jeung peuting ngan ayeuna mah samemeh hidup init ka Bandung neangan nyusul tapak bae ku hidup geura manaan caritaan aki heula di mana hidup samemeh neangan nu jadi bapak leuwih hade teangan heula pagawean kitu tah samemeh urang neangan nu jadi bapak teh nepi ka kapanggih tapi urang kudu boga heula pagawean minangkana keur bakalna teh kitu kasep susuganan we atuh kapanggih engke tapak lacakna atawa laratanana ngan lamun urang teu neangan heula pagawean geus tinang tuh bakal urang teh babari beak mun mawa bekal teh mah sumuhun ka hartos Ki sagarupi cariosan aki ka hartos pisan ku abdi samalihnya kitu pisan abdi oge sateacana abdi bade milarian pun bapa nu katelah Bapa Mansur abdi teh kedah milarian pada melan heula nya rupina kana naon we pada melan maki nya kitu urang mah ulah bauan kasep lantaran urang mah kudu bisa nahap-nahapkeun maneh ari jalma model urang mah jalma sagala kurang jalma nu lieup eueuh ragap taya hirup sahuap sakopeun ceuk paribasana urang mah kudu bisa nahap-nahapkeun maneh kana naon we pagawean mah dapon pagawean anu halal dah kitu kasep malah ceuk beja mah cenah urang migawe pagawean nu halal sok sanajan digawe kana ngabeca digawe kana kula-kuli mangulan karung tapi di daharna teh meni genah ngageleser kana tikoro kitu tak kasep beda deui jelema nu berat beunghar bro di juru bro di panto ngalayah di tengah imah salieuk beh we kakayaan teu kurang ngan di mana eta kakayaan menang teu beres di daharna ge moal ngeunah kasep da eta mah geura camkeun maknaan geura lenyepaneun sagala cariosan aki teh caritaan aki mudah-mudahan sasieureun sabeunyeureuun bisa katarima ku hidup minangka generasi muda nu bakal nuruskeun kahirupan kitu tak kasep dari aki mah kisah kieu kakolotanana untung masih kena bisa hirup oge da kudu nama geus nangkarak baeud aki teh geus nyangirah ngaler kitu tah cek aki Suma nerangkeun bari jeung mapatahan ka Nunu Nugraha atuh Nunu Nugraha di papatahan ku aki Suma teh estu nu ngeluk tungkul ceuk paripaosna para mitra sadaya manehna ngarasa ajrih kudu jadi akina ngobrolkeun nu aya patula patalina jeung urusan kahirupan aya patula patalina jeung urusan budi pekerti kacida pisan mata kresep dina ngabandunganana dah kitu kasep pik ayeuna mah kaditu geura laleson heula rek kacai atuh rek lohor heula kaditu sok ayeuna mah geura istirahat we aki Suma harita mere saran sangka Nunu Nugraha nyaeta nganjerek heula di eta patempatan di daerah Cimalaka nu curcor caina herang ngagencelang estuning matak pika betaheun memang saha jelmana nu teu betah cicing di eta patempatan lantaran pokok utama urang betah hirup teh kahiji ngocorna cai curcor lamun nyieun sumur babari atuh cai henteu saat dipake mandina genah dipake keur kahirupan sapopoe nya kitu keneh lamun di tempat anu 300 secai geus tangtu urang teh sahenteuna mah rada hese niarapi kahirupeun teh lantaran kahiji teu betah tapi para mitra sadaya lamun geus dibiasakeun mah nya antuk namah betah oge ayeuna urang dongengkeun dongeng sanes perkara dongeng-dongeng ieu teh memang aya patula patalina
Soksa naos anjeunna parantos dipaparin umur kacida pisan kolotna. Namung para mitra nu maha kawasa maestuning maha welas tur maha adil maparin umur panjang kasing sakur nu hayang umur panjang. Juragana tadi sastra katut Ibu Emi anu kapungkurna anjeuna munut supaya hirup panjang umur panjang jeung sajabana narika lubak libu hartabana seueur saliuk beh jeung sajabana dipaparin umur panjang nepi ka harita. Mung hanya akal umur panjang nepi ka harita teh keur manehna mangarupakeun hiji siksaan nu kacida pisan beratna. Turek berat kumaha atuh dinalilana hirup teh estuning nanangan panyakit. Juragana tak sampeanana dipotong teh bari jeung beuki dieu beuki seueur panyawatna. Darah tinggi teh itu ieu teh jeung sajabana malah make jeung keketegan panyakit jantung. Pipikiranana tara tentrem malah jeung nyakitu kena Ibu Emi oge geus teu tentrem pipikiranana. Jeung deui manehna geus teu nganyerak di Ciparai nganyerekna teh teu aya sanes di hiji patempatan anu katelah dayeuh kolot. Dina umur anu sakitu kokolotanana Juragana tak katut Ibu Emi estuning diudag-udag ku dosa. Manehanana ngerasa dosa gede waktu manehanana baheula kungsi boga pikiran ngarawu kusiku make jeung manehanana hayang ngadahar atawa ngarampas harta bana milik nyititin budak yatim teh. Estuning ayeuna karasa dosa ku manehanana bari dina kayan panyakit beuki dieu beuki meuweuh. Harta banana geus loba nu dijual tapi aya hiji tempat anu memang teu dijual ku manehanana. Malah diwariskeun para wargi sadaya anu jadi anakna ge teu narima kulantaran manehna kungsi blak-blakan yen sabenerna tempat-tempat nu dijual teh harta bana nu dipake kepentingan pabrik teh eta teh harta bana nu jadi pamajikan Mansur baheula anu katelah nyititin. Bikin Mansur ngan saukur colohok bengong teu bisa ngomong naon-naon manehanana teu lemek teu nyarek. Ya hal ieu teh dibejakeun sabada anu jadi pamajikan nu kadua Neng Susi teu balik-balik ka imahna ka Majalaya kulantaran katohyan keur ngalakukeun pagawean anu memang pagawean nirca. Malah di harita Neng Susi teu moal-moal deui. Lila ieu kajadian menimbulkeun paburantakna kulawarga. Samalah mah Mansur nepi ka ayeuna teu puguh laratanana teuing di mana ayana naha boga deui pamajikan naha geus nganyerak di mana teu puguh caritana. Kocapkeun para wargi Juragana tak bari ngobrol sorana geus tawehbo jeung Ibu Emi anu baheula pertengtang teh dina urusan nyarita geuning geus kolot mah para wargi sadaya leungit ka pertengtangan teh anu baheula kacida pisan gumulengna geulis kawanti-wanti endah ka bina-bina geuning kageulisan teh leungit. Ieu hiji ciciren ieu hiji bukti yen urang mah teu tiasa naon-naon teu daya teu upaya pami dikeresakeun ku Maha Kawasa kedah kitu mah urang mah teu daya teu upaya. Ode Juragana anu baheula berat beunghar kaditu kadieu iji gimrang kana mobil. Ayeuna mah para wargi sadaya lempang bari jeung digugusur anu baheula boga kahayang naon bae pasti kacumponan geuning ayeuna mah hese hayang nyumponan kahirupan teh. Manehna ngan ngahoruk di hiji tempat ai patempatan mah memang meunang nyieun sorangan hiji imah leutik cukup pikeun duaan ngan nya kitu dae para mitra sadaya anu disebatkeun tadi oge di mana Juragana tak katut Ibu Emi hirup dina kakolotkeunna teh diudag-udag ku rasa dosa.
Oh ibuna aya naon apana lain apa mau nih geus asarieu hirup teh kahayang mah mun teu ngarasula mah nyaeta lamun ngarasula kitu hayang geura paeh we apa teh keur naon hirup sakieu ripuhna bari jeung suku digugusur kanikmatan hirup teh eueuh pisan karasana keur urang teh nu matak lain ngabibisan ieu apana sarua pugu ibu ge sakieu ripuhna komo ibu boga penyakit ieu naon penyakit kieu geuninganan menuju kalilinieun sirah teh anger gogodegan kieu era ngobrol jeung batur teh nya geuninnya karasa kahirupan teh sakit pisan peurihna nu karanapan ku urang teh cek ibu Emi ngarasakeun geuninganan nyeri peurih geus karasa ayeuna dina ngoning manehna nanangan hiji panyakit nu kacida pisan parnana panyakit leungit-leungit diubaran mah diubar aber aya paribasa dukun lintuh panyakit matu nganyak itu teh atuh para mitra sadaya geuning buktos nama teu cager-cager nepi ka harita teh waktosna para mitra